di masalah gitu. Ada biasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah. Pada lawan kodrat wae naik cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis perang penting bisnis naon kateh teuing salahina diimah ngajaga tulang panon anakan diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup uang berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawang awewe nubieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar pina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejan. Emansipasi bersamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada nomor yang pantas nama motor, aduh, ada teman ngelawan koran di rumah. Paribasa yang maju menjadi hayang jadi bapak segala rupa, sehingga parent ketek pengeng, kumaha eta kebutuhan biologis ini kedua cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah. Moal bisa aku istri banyak istri pamegan ganteng pamageunna cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teberang tepeti bisnis naon kateh teuing salaki diimah ngajaga tulang panton anak asuh cukup khusus terjang bahu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimah emas berlian renceng pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawang awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejan awewe gitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejan awewe gitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejan awewe gitu baik awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejan orang lain ngelawan kodrat
gerasi ipah si jalma anu owah saprak cicing di kota dangdanan manikan cinta pupukna dikiriting siga puntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan ngakeboy loba teuing kulit jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin mun ditalungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajadet padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu waktu menjadi amurasun bari ngajual nu nyumput manikan cinta pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sadede tatakan lempang ngakeboy loba teuing kulit jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin talungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajadet padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telat ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu waktu menjadi amurasun bari ngajual nu nyumput tak gerasi kita sopan dagang tentu saja nantinya lah makin ketuk patut nyer kesepen we disimpan dari arah Margarita sebelah kanan sebelum kantor kelurahan Simperem. Arah dari Raja Galuh sebelah kiri sesudah kantor kelurahan Simperem. Miyamso Anugrah. Boga kabogoh anak calo stasiun awakna gendut lesinangan ukur hitun bibir moncogok monyong siga biwir gogok